Jolorat leret. Teman-teman. Hege, kulo. My friend and my brother. Everybody come here. Ya oke. Come on. Please. Allah. Maksud pinangki gagal. Hege, kulo. What happened? Ke diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel. Naon kayak diuk. Gerakan naon. Kesumenep ka Sumedang, ka Parung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium, kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mengesa di dalam penglah benar teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sindak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibaraet oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa bergum. Salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah, cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuykeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Hah? Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber.
bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obat namun taber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu Nabuah nyamuk atuh kita apa nabuah nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lalempeng denawa samia merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy Raga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu direngsekeun bantuan satekah polah dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge cak kitu wayahna siap aya pada ngopaya dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina